Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah daramang mah. Abah oge Kang Kevin dugi kadanget ieu masih keneh tiasa nyarengan kanca ngeureuyeun dongeng. Mangga urang keureuyeun, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca abah wargi-wargi abah sakuliah dunya. Nyanggakeun birahi nu mawa pati biasana Superman. Kamari teh kanca parantos dugi ka kugituna jurut bae turun tina dipan langsung muru ka kamarna. Nya kitu deui Sudrajat katut Sumarni geus tinggal leos deui ka kamarna. Malah pikeun Sudrajat mah beunang disebutkeun ngarasa atoh oge Ibu Julaiha miheulaan nyingkah teh. Kumaha teh mah ngarasa gontot tadi kaburu kagareuwahkeun ku Bangkili. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu sadayana sedengkeun Bangkili oge terus we ngincid ka tukang ngaret heula ka palebah kamar Ibu Julaiha sarengeh manehna seuri. Sakitu saya umur teh kala sorina mah masih keneh waweg. Bangkili ngegerentes di jero hatena bari ret deui ka palebah lawang kamar Ibu Julaiha. Kawasna masih keneh darasaeun keur waktu tadi mangku Ibu Julaiha. Mangka Ibu Julaiha teh pikeun Bangkili mah lain deui matak uruyna. Cacakan upama teuras ka Sudrajat mah geus dikumahakeun boa. Kitu teh mah teu beda we tinu dibibita saban usik. Manehna disuguhan dedeleuan anu matak pikauruyeun. Mangka ari Bangkili teh sanajan bener manehna teh teu katotoh jelema jahat, tapi bisa oge digolongkeun kana kolom tukang bobok, tukang tarok, tukang ngabongkar gowok teh. Dina urusan eta mah beunang oge disebutkeun ahlina. Ngan nya eta lantaran aya nu diragangan teh. Maksudna hayang ngabongkar teh ngan ukur ngagermet di jero hate we. Ukurkeun siah teu beda we ti ucing keur ngintip paisan ngadago bongoh nu boga. Dina hiji waktu mah kahayangna kitu teh teu meunang henteu pasti bakal bisa kalaksanakeun. Kanca dangu sadayana lantaran kejadian di imahna Ibu Julaiha teh teu tembus kaluar. Artina henteu nepi ka gujrud kanu sejen. Kacurigaan Sumarna kasamiun teh henteu nepi kanimbulkeun hiji akibat nu leuwih daria. Harita ngan ukur semet dinya we. Semet nu aya hubunganana jeung Sumarni. Jelas nama teu kacampuran ku sakwa sangka nu kaleulewihi. Jadi ngan ukur nimbulkeun tanda tanya. Nah kumaha patula patalina antara Samiun jeung Sumarni teh. Isukna oge
Sumarna geus ngageleuyeng make sepeda ka Sukaraja. Pakaianana tetep mereman. Saluyu jeung kaayaan tugasna dina bagian intel. Tujuanana geus paheut, nyaeta deuk maluruh Sumarni teh. Memang ngaran katut imahna tacan kanyahoan. Tapi lebah-lebahna mah geus puguh. Kapan kamari teh eureuna teh deukeut gang leutik. Teu ujug-ujug langsung kanu dituju. Memang kitu biasana. Tapi sok sumpang simpang heula. Kayjeuna pikeun miceun salasah atuh kadua perkarana susuganan manggih katerangan nu ngeunaan objek nu keur digarapna. Memang kitu pangalamanana. Katerangan penting teh kapanggihna sok kalaban teu disangka-sangka di samemehna. Koyong Sumarna ka tukang cikopi katuhun jalan. Nyaeta nu sok biasa didatangan ku samiun. Memang didinya teh samemena naker bisa nempok kagang leutik nu brasna kalembur Ibu Julaiha. Tacan ge aya sapanyepahan Sumarna diuk didinya. Ana langyor teh aya nu bijil ti jero gang nu taya lian ti Sumarni. Maksudna deuk barang beuli. Teu kudu ditelek-telek. Kakara ku sareretan oge geus apal. Yen eta teh awewe nu kamari ieu teh. Puguh we pikeun Sumarna mah. Teu beda we tinu nimu manggih. Manehna teu sirikna mureleng ngawaskeun. Bari hate ngadadak buligah. Nu deuk dipaluru teh teu hese ujug-ujug nembongan. Tumrapna kasih emang tukang cikopi. Teu puguh ujug-ujug ngejekes we dehem bari nyerengeh. Lantaran geus bisa dipastikeun yen nu keur ngopi teh kaasup budak ngora nu coreng irungna. Alias jelema mata karanjang teu kaop neuleu nu herang-herang sok babarian ka Gembang. Naon mang? Sumarna nanyakeun. Bari oge nyerengeh seuri kapi asem, boga rasa kagebah. Katohyan paripolahna. Eta Den. Bet sami we geuringnya sareng Amang. Upami ninggal nu herang-herang teh. Sok anteng. Manehna nembalan bareng hehe. Kitu kutan Mang. Sumarna oge pipilueun ngahehe. Bungahna mah geus teu kudu dicaturkeun deui. Sasatna teu kudu hese-hese neangan cukang pikeun mentas. Sumuhna Den. Nada. Tacan ridu anjeunna teh. Manehna katutuluyan. Parawan keneh Mang. Sumuhna Den. Tos kalangkung teuing. Amung teu sabios. Anggur mah tambih raos. Moal hariwang ngabuntang banting. Geuning uning Mang. Margitos kacipta tuh Den. Moal teu kitu. Ih. Sanes perkawis etana. Sumarna nyerengeh. Eta Mang geuning uninga ka manehanana teh. Salemur kitu. Panginten teh. Oh, teu salemur Raden. Namung urang dieu mah teu aya nu bireuk. Kadeng Sumarni teh putrana Juragan Julaiha. Randa jegud Den. Putrana mung hiji-hijina Neng Marni. Mung hanyakalna teh tebih jodona. Tampikan teuing pangintennya Mang. Aduh kata Den. Dina larasan eta mah terang Mang mah. Dupi bumina Mang. Sumarna terus tetelepek. Ih kapan eta? Kencaeun jalan ageng. Labat we. Kaynya tah ka jalan alit. Brewe gedongna ngajengleng. Taya di bumi gedong. Bumi Juragan Julaiha unggul.
Nu penting tadi teh meureun. Sumarna ngagerentes di jero hatena. Tekung sidila Sumarni geus tembong deui. Ngalangeor asup ka jalan leutik, deuk balik deui. Bari leungeun kenca katuhu ranggem ku babawaan. Saperti keur ngarongheapna. Sumarna muralang deui we ngawaskeun nepi kalesna teu katembong. Kakara Sumarna malik ka tukang cikopi deui, bari ngarenghap narik napas. Cobi we tuturkeun den. Geura. Moal duwi ka teu dibaeukeun. Tukang cikopi ngahatean. Paling ge pantar abdi mah digebahkeun mang. Moal den moal. Nanggal bakal ditampi. Sawios atuh teu nyanggut kaneng marni oge. Manawi we biasa ngait ka ibuna. Ditungtungan ku ngahehe. Kumaha mang? Abong deui atuh mang. Tos inin panginten ibuna teh nya mang. Yeh, tu acan. Nyelar saritos sepuh teh mah. Namun ieu mah kolot kalapa den. Beuki kolot teh cipatina beuki kentel. Si Mang Cikopi teu beda we tinu ngawawar. Kitu mang. Bari dicobi-cobi we atuh. Sumarna kaos nu heueuh. Bari panyangkana beuki daria yen Sumarni teh awewe bunian. Komo deui bari jeung mireungeuh kaayana Luisna asa beda. Memang lain kitu Luis Parawan mah. Tapi ieu mah kitu tah, bangun geus aya nu ngagarap. Leus aden, tapi bumi hasil kadewe nya hilap ka mang. Ih moal atuh mang. Lihat sepeda we atuh mang. Sumarna bari jung cengkat tina diukna. Bener-bener manehna teh sigan geus katarik ku Sumarni. Sok padahal sanyana mah ngan kajurung ku kapanasaranana. Susuganan menang keterangan tina perkara samiun. Nu memangna masih keneh aya dina panalingaan pihak nu wajib. Geus kitu mah teu talangke deui jorelat we. Sumarna meuntas jalan. Geus nepi ka peuntas langsung Sumarna asup ka gang leutik. Tembong ayeuna mah jalan teh garekgok. Taneuna loba nu kajewol kapalidkeun ku cileuncang ari hujan. Anjog ka hareupeun gedong. Teu asa-asa deui supaya Sumarna ka jero pakarangan. Langsung kana teras bari heg ke ketrok. Harita teh nu di jero imah keur ngaropi ngariung opatan. Ku ayana nu keketrok teh pikeun Sudrajat mah jeung Bangkili rikat aluncatan ka kamar Sumarni lantaran geus kajudi yen semah teh lain tatangga nu deukeut. Begituna teu perlu nyogrogen beungeut. Bari jeung memang kudu hati-hati. Nu datang teh bisi aya matakna nu teu dipikahayang ku dirina. Sumarni oge paparahna mah deuk pipilueun ngejat ngan kaburu dijewang ku Ibu Julaiha. Perlu manehna dibaturan. Kasieuna mah bisi samiun datang deui. Sok padahal sangkaanana kitu teh ipisnaker. Asana teh piraku deui. Upama samiun gana-gana datang deui tur tibeurang pisan. Yang mari sampeurkeun ka itu. Saha cenah semah teh? Ibu Julaiha ngaharewos ngajurungkeun ka Sumarni. Ibu atuh. Sumarni teu ujug-ujug daekeun. Mending oge kumarni. Saha cenah? Boha samiun. Moal daekeun berang-berang. Kang Danu kitu. Nya teuing atuh. Marahan jiga itu tempo upajang Danu atau Sugandi.
tarima we ditepas. Sabot kitu nu keketrok geus kadenge deui, malah ayeuna mah beuki tarik. Mangga calik. Sumarni nemalan ti jero. Bari gesat-gesut manehna katepas. Memeh muka panto teh nyingkapkeun heula hordeng. Tetela saya mah teh teu wau. Geus kitu, krotrak. Sumarni muterkeun babanul panto, brai dibukakeun. Breh Sumarna keur ngajanteng. Ari gok, ari manggut we bari mesem. Bogoh we. Tumerapna ka Sumarni nu memang aya bakat rayungan. Matak dagdigdug oge hatena. Canaon-naon manehna geus kabongroy. Mangga calik. Bade ka saha kitu? Sumarni nanya, bari ngagelenyu ngebrehkeun lelewa anu pikauruyeun. Bade ka tuang ibu, aya kitu? Pun biang. Aya. Mangga tu kalebet. Sumarni ngageser ka gigir, mere lolongkrang pijalaneun. Berilak. Panona ka udar, ka sisi. Nenggorkeun keletna. Deg. Karasana kana hate Sumarna, can naon-naon geus disuguhan ku bubuden anu matak giung. Mangga. Sumarna bari kalacat we unggah katepas, gek manehna diuk dina kursi. Keantosan heula sakedapnya. Udah diwasoskeun heula ka pun biang. Sumarni teu tinggal ti imutna, kojengkang manehna deuk ka jero. Kana kalebet we neneng. Ibu Julaiha miheulaan ngagero di tengah imah. Bogoh ku manehna geus kanyahoan saha-sahana. Ti bareng Sumarna asup oge. Ibu Julaiha geus nogel tina sela-sela hordeng panto anu ka tengah imah. Najan bari kaget oge. Lantaran semah teh teu katurup saha-sahana. Tapi sidik dangdanana kewas naker. Atuh wanda katuturupana moal nguyang kanu sejen. Kuituna geus bisa dipastikeun tangtu lain babaturan samiun. Paling-paling oge meureun babaturanana jang danu. Kuituna make jorojoy ngabogaan hate kaping burih. Sugan we cenah bisa dililindeuk saperti Sugandi. Sup Sumarna ka jero imah, gek diuk dina kursi. Langsung pahareup-hareup jeung Ibu Julaiha. Teu poho memeh diuk teh manggut heula. Tapi bari panoan mah sakilat naker geus bisa nitenan naon-naon nu aya di luhur meja. Keuretan roti mantega masih keneh pinuh dina piring. Cain teh 4 gelas. Eusina ngan kari setengah-setengah. Dina asbak we nyesel ku kuntung udud karetek jeung udud bodas. Kusibala Sumarna ngodok saku ngaluarkeun rokona. Memeh diteundeun dina meja teh ngageserkeun heula gelas cin teh nu aya di hareupeunana. Kituna teh lain pada heurin-heurin teuing. Tapi saenyana mah hayang bisa nganyahoankeun. Naha cai nu dina gelas teh geus tiis atawa haneut keneh. Kanyataanana mah masih keneh haneut. Begituna manehna geus bisa mastikeun yen cikeneh teh didinya aya nu keur ngaropi. Jalmana geus tangtu nyarumput. Malah kursi nu di dieu kanana masih keneh karasa rada-rada haneut urut bujur batur. Geus bisa dipastikeun nu nyemah teh duanana oge lalaki. Bisa dititenan tina asbak. Rokok keretek jeung rokok bodas dikuatkeun ku ayana cai enteh 4 gelas. Bisa jadi ti antarana Sumarna ngagerentes di jero hatena. Neneng. Canakan eta gelas tilas teh kana meja. Sareng nyanak deui anu enggalnya aturan aden. Ibu Julaiha nyarita ka Sumarni nu harita terus milu ngabaturan didinya. Sanes, ibu masuk asara reuas kasumpingkan kun kasep teh. Enggal we ditaros, pilih aya keperugian penting. Ibu Julaiha bari aluman-aliman diukna elek sekeng. Kawasna bae hayang ditaksir parabot diukna. Nu katempona sakitu masih keneh pepelna. Teu eleh-eleh teuing ku Sumarni.
Kan tenan we aya kaperyogian mah. Abdi teh milarian rencangan anu nembe ngalih di Bandung. Seriosna teh linggihna teh dipalih dieu. Sumarna ngajawabna ngan ukur jejeunan. Nah, enggal kene ngalihna Aden. Asana teu aya dipalih dieu mah. Saha gitu jenenganana Aden? Ibu Julaiha bari tumpang kaki. Wow, dasterna nyingkap, baranyai, nu ngagelempongna tembong. Dasterna teh diantep we ngamai sabelah pugu dihaja pikeun ngabibita. Sudarman Ibu. Sumarna rada ngereuceum serabeun. Teu aya nu jenengan kitu dipalih dieu mah Aden. Sarengna deui. Da teu aya nu ngalih enggal. Di palih ditu panginten aya Ibu. Sumarna nuduhkeun kurindatna. Sanas dipalih ditu oge. Nangel. Moal aya Aden. Margi ibu mah terang kaayaan di dieu teh. Margi pribumina. Sanes dupi Aden teh. Di mana gitu panglinggihan teh? Saterusna Ibu Julaiha nalengteng. Di Jalan Banteng Ibu. Cepeng damel atau nepi kagungan pausahaan Aden teh. Jalmi buburuh abdi mah Ibu. Gimana pantar abdi make gaduh pausahaan. Teu sae ngapeskeun salira Aden. Bu Julaiha mamerkeun kaayaan badana beuki maceuh we. Heg api-api gagaro kana dada. Sok padahal ngan ukur hayang nembongkeun yen gunung sakembaranna teh masih keneh neueur pepel. Jadi nyeungseungna teh lain lantaran ku beha. Dah salaresna abdi mah Ibu. Mung sakadar jalmi tukang buburuh. Sumarna rada oge ngabalieur nyingkahan tetenjoanana. Di mana gitu cepeng damel teh Aden? Ibu Julaiha teu sirikna sagala ditanyakeun. Baguna mah itung-itung nahan semah bisi buru-buru pamitan. Di kantor swasta Ibu. Sumarna kapaksa ngabohong deui. Mangga atuh disambil ngaleut Aden. Ibu Julaiha bari merenahkeun keler-keler kuehna nu harita diasongkeun ku Sumarni. Bari heg ngarindat ka Sumarni supaya terus nyingkah ulah miru maturan di dinya. Sumarni puguh geus ngarti deui. Teu ngalobakeun di pamolah, terus bae ngojengkang ka kamarna nyampeurkeun ka Sudrajat jeung Bang Kili anu keur pada-pada ngarep-hep bari ngadadengekeun. Baku ibu mah ari geus kitu teh. Sumarni ngagerentes di jero hatena. Sangga Sumarni nyingkah, pikeun Ibu Julaiha mah asa jadi beuki bebas we. Malah ayeuna mah geus tayargag rumegag deui ngebrehkeun pangbibitana teh. Malah saterusna mah Sumarna teh terus dioleg sangkan manehna kajiret daek ngayunkeun ka hayangna. Najan bener ari seusehanana mah Sumarna teh geus kagembang nya-nya. Lain ge lalaki atuh. Upama manehna harita nepi ka teu dieundeuk-eundeuk rasa birahi asihna mah. Tapi najan kitu manehna masih keneh panger lantaran nu diutamakeun teh tugasna. Dina sajeroni ngobrol sama sakali Ibu Julaiha teh teu bisa dipancing supaya obrolanana ngalegot nyabit-nyabit kanu sejen. Malah tina perkara Sudrajat jeung Bang Kili oge manehna mah es tuning pageuh naker. Sakitu ku Sumarna di jalanan. Seperti ya tapak udud. Biasana pan lalaki nu sok udud teh. Tapi keukeuh we teu daekeun betus. Sanggeus ngarasa cukup lilana, Sumarna terus we pamitan. Sakitu ku Ibu Julaiha dipondah oge keukeuh maksa. Tapi bari jeung diimplik-implikan yen isukan atawa pageto geus tangtu bakal datang deui.
Saya ge wengi sumping ka dieu teh Aden. Margi ari siang mah. Ibu teh sok sering init-initan. Tang tos bumi Aden ka dieu oge ibu teh moal kasampak. Ibu Julaiha pinter naker ngareka caritana. Bari leungeunna mah pageuh muntangan pigelang Sumarna. Mangga Bu. Sayogikeun we ku ibu di dieu. Sumarna imut bari maksa ngalesotkeun pigeulangna tina cekelan Ibu Julaiha. Nah atuh. Da masing ayeuna oge ku ibu teh disahagikeun. Ibu Julaiha asa di jalanan we bari paparahna mah deuk ngarawak deui kana leungeun Sumarna. Ngan bae kapaksa nyamos lantaran Sumarna rikat naker ngagejlig ti tepas. Teu salah cek si Mang tukang cikopi. Geuning disanggut ku indungna. Ngan teu kahartina teh. Nah saha eta nu duaan teh nya? Sarta cek pangrasa mah marahnena teh masih keneh araya di jero. Ya, deuk didagoan we di tukang cikopi. Lantaran geus pasti baralikna mah bakal make jalan eta. Sumarna hatena galecok bari jongjon we nurugtug ngajugjug ke jalan gede. Datang ke jongko cikopi ngan ukur disampakeun ku imut kanjut ku si Mang teh. Harita teh keur meujeuhna loba nu ngaropi asa kurang hade. Upama Sumarna ujug-ujug digonyak lantaran ari sangkaanana mah geus pasti yen Sumarna teh geus tangtu hasil disanggut ku lauk Ciburuy nu sakitu cibuina. Kanca dangu sadayana Aibda Rahmat nu harita geus anjog ka Sukabumi. Sanggeus mel deui ka kantor polisi pikeun ngebrehkeun pamaksudanana nu aya patula patalina jeung tugasna. Manehna langsung ngajugjug ka bumina Pasoma. Pikeun ngagampangkeun nu jadi tugasna. Leuwih ti heula manehna ngeunalkeun diri. Beres eta paralak bae manehna ngebrehkeun pamaksudanana teu make bulat beulit heula. Lantaran leuwih ti heula geus meunang info ti kantor polisi satempat yen Pasoma mah jalma jujur. Mun aya teh mah sudrajat di dinya moal nepi ka disamunikeun. Harita teh disanghareupanana ku Pasoma ku Anjeun jeung ku Iwan. Ya teu kira-kira ngaranjugna barang ngadengi kaayaan sudrajat dina mangsa-mangsa ieu teh keur jadi buruan polisi. Atuh dina ngajawabna cukup diterangkeun. Memang nya jeung sudrajat teh aya hubungan pamili laer-laer bae mah. Ngan hanjakalna teh teu bisa nuduhkeun di mana ayana. Ongko teu rumasa kadatangan. Geus karuhan kitu mah. Nganjangna teh teu lila. Aibda Rahmat terus we pamitan. Tapi moal langsung balik ka Jakarta. Deuk ngendek heula we di Sukabumi 2 atawa 3 poe mah. Pikeun meakeun kapanasaran. Ku kituna langsung manehna ngajugjug ka hotel. Waktu ngadatangan deui kantor polisi memang sakuduna pikeun ngayakeun briefing jeung bagian intel. Prok atuh amprok jeung Sumarna nu kakarajol pisan mentas ti imahna Ibu Julaiha. Eukeur mah Sumarna teh pikiranana sasat keur manco ka Ibu Julaiha. Nyaeta tina perkara semahna nu disangkana keur nyarumput tea. Katurug-turug ngadenge katerangan Aibda Rahmat anu sasatna keur aya nu dipaluruh. Bogo we. Konklusina teh ujug-ujug manco kadinya. Ku kituna dek bae duanana babadamian. Nu akhirna diputuskeun yen peuting engke Ibu Julaiha deuk didatangan. Sabisa-bisa deuk diintip heula
lantaran pamanggihna Sumarna pasti jalma nuduaan teh bakal araya keneh. Puguh harita teh manehna geus menang info ti salah saurang tatanggana Ibu Julaiha yen di imahna teh keur aya semah duaan. Cenah mah nu saurang pisalakieunana Sumarni ngan teu bisa nerangkeun saha ngaranna jeung di mana lemburna. Ku kitu teh mah ku Ibu Julaiha teh dirusiahkeunaker nyaeta nurutkeun pamentana Sudrajat. Tapi hanya kalna teh teu ku hanteu. Ngadadak aya tugas serentak nu kudu dijalankeun harita keneh pisan. Malah Aibda Rahmat oge dipenta bantuanana pikeun marengan. Kukituna diputuskeun deui mun beresna berang-berang kajian engke dilaksanakeunana ka Ibu Julaiha mah peuting-peuting. Tapi mun tugasna teu bisa rengse tereh-tereh kapaksa ka Ibu Julaiha mah deuk dilaksanakeun dina poe isukan. Kanca dangu sedegen harita teh Samiun keur ngajelenggut we di panganjerkanana. Ari ras kajadian tadi peuting manehna nepi ka ampir-ampiran moal bisa menyat deui. Desangka si Julaiha ayeuna teh geus ngukut jalma sejen. Masalah tah nguti heula deuk ngalanyawa aing teh si eta keneh. Ditahan si Julaiha. Samiun ngagerentes di jero hatena. Anak itu mah perlu ku aing didatangan deui. Hayang kalaksanakeun males kanyerina. Oge bari jeung hayang nyaho deui kumaha kayaan si Julaiha ayeuna. Tapi kawasna mah henteu ari modar mah. Ngan saanteuna upama manehna kojor beja ka kota teh piraku teu geunjleung. Samiun terus noroweco jeung manehna cengkat kop kana peso balatina heg dipesat temong maneh herang lantaran anyar keneh diasah. Piraku teu kabalebas eta kana kadutna. Bari peso balati teh diasupkeun deui kana sarangkana. Geus kitu kop kana badogna heg dipesat deui lumayan borelakna mah matak seber. Perlu dibawa dua anak yang harapan lawan dua teh lain enteng-enteng. Samiun ngagerentes deui hatena geus gilig yen engke peuting baris ngadatangan imah Ibu Julaiha. Perbawa hate nu keur meujeuhna ditapu ku nafsu temah wadina teh jadi leungit sama sakali. Sigana teh geus teu inget deui kana pibalukareunana. Lawang panjara nu pantona disarig-sig besi teh sigana geus teu katempo meus-meus acan. Nu aya ukur ngagugudugna amarah nu ngaberung. Teu beda we ti kuda tanpa kadali. Kakara oge reup magrib manehna geus sagedang dan peso balatina dibebeskeun jeroen kampretna sedengkeun bedogna geus diselapkeun tukangeun tonggongna ditutupan ku kampretna. Geus cukup initeun deos bae manehna init bebeja kanu dianjerkan mah cenah deuk lalajo bioskop. Kana becana ti pitu hek nyaeta maksudna supaya ulah aya nu nganyahoankeun babakuna mah hariwang bisi katempoeun ku jangdana katut ku Sugandi lantaran engke dina darna ibur manehna moal bisa mungkir tina panembleuhan boh ti pihak polisi, boh ti pihak Ibu Julaiha atawa ti pihakna Jangdanu. Eureuna di Sukaraja sakali ieu mah palebah imahna Pasuarja. Di dituna mah micieun salasa. Lantaran palebah gang leutik teh loba keneh jelema. Babakuna mah nu daragang kulub suuk jeung bajigur masih keneh ting taragog di sisi jalan. Ku kituna diakalan jalana ti belah wetan. Palebah dinya mah ti seunaker langka aya nu dagang di sisi jalan. Waktu malengkot ka jalan leutik sama sakali manehna teu nyangka yen harita teh di imah Pasuarja
keur aya semah Iwan jeung Ruswandi nu kabeneran keur ngaranjang kadinya. Sakitu Vespa jeung Honda ngajalugrug gigireun imah. Ku Samiun teh teu kabireungeun. Bakuna mah manehna teu nyahoeun yen di palebah dinya teh aya kawabuhanana Iwan. Ku kituna pasti balangahna teh lantaran dianggapna aman taya picurigaeun. Mangka-mangka nu keur ngalobrol teh ditepas. Sakuduna mah Samiun teh nitenan. Kumanehna bakal kanyahoan sanajan teu sidik saha-sahana oge. Kabeneran tibe hareup ngagerung mobil, lampuna nyebrot matak serab. Ieu meureun sababna nu matak Samiun teu barang titen kanu di tempat oge. Lantaran ngarasa serab teh malah manehna teh kalaka terus we ngagajleng ka sisi. Bogu we kunu ditepas mah babakuna ku Iwan nu nyang hareupna ka palebah jalan. Samiun teh ujug-ujug ketempoeun we ngan henteu sok teh digeroan lantaran ngarasa kagok keur ngadongengkeun obrolan pasuarja. Sok asa kurang genah lamun keur ngobrol kaganggu teh memang kitu ilaharna. Ngan barang pasuarja geus eureun nyaritana, Iwan langsung nanyakeun ka pasuarja sugan wawuh jeung Samiun. Ditanyakeun sok teh dumeh peuting-peuting Samiun ngulampreng ka palebah dinya. Kuminengna ngaliwat geus tangtu pasuarja bakal wawuheun. Ditanya teh pasuarja pungak pinguk da puguh teu wawuheun. Atuh dina ngobrolkeun Samiun teh beun we ngan semet dinya taya tuluyna deui. Sedengkeun ari Samiun mah ongkoh-ongkoh we ngagedig. Tempo-tempo kudu nyalingker heula nyaeta di mana neuleu nyai-nyai lampu. Kawasna bae nu deuk kasusukan lantaran disaur ku keuyeub. Memang biasana di jero lembur teh ti iseunaker. Begituna pikeun Samiun mah teu loba barebedan deui. Teu beda we tinu di jurung laku kebat lempangna muru ka imahna Ibu Julaiha. Mangka-mangka nu boga imahna nyaeta Ibu Julaihana sorangan. Harita teh keur niis dina bangku hanapeun tangkal buah. Ngahaja bangku nu aya di dapur digusur kadinya. Lain niis-niis teuing, tapi sanyana mah aya nu keur didagoan nyaeta Sumarna. Susuganan we peuting eta datang. Ngahaja ditungguan di luar supaya teu ngabarubahkeun anu di imah. Alhamdulillah cag kanca dicarita urang tunda dihanjuang siang. Teudeun dihandelem sieum paragi nyokot ninggalkeun bangsa datang samper deui. Sakitu nu kapiatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.